Om. Woi, Jajan, Om. jajan naon, Jang? Jajan es krim. Jajan wae Om teu boga gitu. Ieu beuteung geus badag ieu. Ieu jajan wae sarua jeung Om. Bae weh. Oh, yuk atuh yuk. Oh, Joyce, meser es. Nih. Udah, karena jajan. Beberapa kali macam poin. Aduh. Ya, Pak Jawad. Assalamualaikum. Kiting lu. Opat-opat awe kabeh nolak kira ya Allah ya Rabbi. Ini amat gitu. Aduh. Ding, tiga mang cuplik ding, mang cuplik aja itu ding. Samperkan yuk. Naon ya? Oh, mang cuplik. Wes. Naon didinya. Kebiuk yang dikar galau gitu loh. Eta bongot nika kusut kitu galau kunaon didinya tuh. Ditolak ku awewe. Ditolak kumaha ieu mah. Kopat-kopat awewe kabeh nolak ka urang cenah. Ya udah hawak atuh udah ompong. Batur mah hiji ieu mah opat awewe teh. Bae kumaha abi itu. Kumaha abi jadi we ditolak tah. Terus kumaha ayeuna atuh? Oing bukan mau beget pelaku aing mah mandak oge. Mata ke hiji ari boga awewe geus saena kieu heuh. Didinya hayang ngemplong, hayang tenang. Pokona mah hayang genah mah yeuh ngilu ka urang. Jadi kumahakeun. Hayu we heula pokona mah ngilu jeung urang. Ding di ditu heuh. Bener. Yo hayu ngilu hayu. Wah, aya di beban urang ieu. Pokona mah plong di dinya mah ngemplong we pokona mah. Waduh digana. Aing teh kolot ompong. Hayu ngilu. Buru atuh. Hayu. Di dia ya. Di dia. Ayeuna di dinya. Ngomong tadi tarik. Ngomong naon apa dia mah pemandangan atuh kudu ngomong kumaha urang teh. Si Opong dengekeun heula ngomong. Tah kakesel anu aya dina dada aya dina otak teh ogorowok cing tarik ka ditu tah. Urang oge baheula ngalaman. Gitu. Lamun urang oga kagalau urang mah neangan tempat anu jangkung itu ngogorowok. Ngomong hate teh. Sok cobaan ngomong heuning. Moal naon di urang ngejerok tarik? Saya urang dia Saya anu ngambek euy. Sok saya tanggung jawab. Awasnya. Sok ngorobok. Kamu itu bikin repot. Geus kan? Sing tarik atuh ompong. Sing tarik pisan kitu mah. Moal tenang hatena sing tarik pisan. Gimana ada kata geus tarik atuh bieu ge. Beakeun sok ngawahan. Saha eta teh jelema teh gorowokan ti nu gelo. Gandengan we aing keur sare. Sok. Pijirkeun suarana cing tarik semangat juta. Siap. Cing tarik. Sok. Awas ya aing ditikar sia. Sok cing tarik. Ayo, apa? Ada hati itu bukan baca-baca. Tumpat cing. Tumpat. Kamu itu bikin repot. Aku benci. Benci sia aing repot jeung benci mah. Terus sare Sorry, ganggu maneh kan. Sorry. Ampun. Ayo di mah. Bos. Dulu kada kieu buat pas sama yang kieu teh, Bos. Bos. Can aya pasien, Bos. Itu tadi cenaya itu. Aku Mangkaning ke rumah ya didinya deh. Tawa ke duit naik. sabar, Bos. Kayak rezeki mah ka mana? Bos, dikasih cuplis, Bos. Ya. Nya. Please. Anak didinya mana lo? Kemana, weh? Eta tuh lagi gawe. Aja, gaya gitu mana gawe, weh? Gawe di mana, weh? Biasa we atuh. Orang gede tanagana Berpuasa teh bisi batal teh.
Gawe di mana, Mane? Ayalah pokoknya mah. Anjoy, aya. Di dia naon di dia. Kon urang di gawe, mantuan dulu urang atuh. Ada. Nama urang mah pokona mah lumayan. Bisa jadi nambal? Oh, bisa. Kamu nambal huntu di dinya mah ini. Aduh, abang. Kang teh lah kabarangan ya. Aduh, Cik. Bisa dipecat ke bulan puasa kieu mah. Aduh. Alah. Cik. Lang layangan ele, gomres. Anjang gitu bolana anjir. Kan si Wahyu kebeneran hayang nang layangan. Budak dewe. Borong ah. Bos. Ini ngadep lang layangan dan si Wahyu nya. Sok. Oh, hampura ada malila, Bos. Yo. Assalamualaikum. Weh, Eta. sabolo. Mau mah hati-hati lo, kelupatan teh. Hampura. Hampura lang layangan ini tinggali keur si Wahyu ele. Hampura. Heueuy. Awet siapa ada oge eta mah layangan euy. Orang tewak pela di urang lumayan. Gawe, kebruk keneh. Udah lah. Lumayan pela di urang. Nah, bolana. Bagoe teh. Yuk, bolana euy. Siang udah deh, ompong. Eta halik. Halik urang heula. Urang heula cicing. Halik. Kera di urang. Kera di urang hiji kera di urang. Eta kita blok. Halik eta kersi Wahyu. Ya, urang ge urang geus urang si itu tuh, si gede urang mah. Si ompong mah. Jadi we jauh deui lesot deui ah. Ganggu wae dah jeung ganggu wae. Ampura dah. Aduh. Wah, tonyong. Tenang, ayo keur goreng. Aduh. Tapi Api, Tris. Aduh, beh. Hampura, beh. Aduh. Hampura, beh. Hampura. Aduh. Aduh. ketimpalo tah. Aing jadi kieu tempo. Aing Hampura. sayang nyaho. Amean. Mana da jeung nubruk sagala ompong seter. Jadi wayo. Bisa gawe heula. Saya dek ka mana ompong? Si koplok. Aduan ku aing dia lamun teu dianggeuskeun diudag ka imahna ku aing tah. Tapi gantina kudu kumaha teh? Pokona mah alus deui aing mah sayang nyaho. Kudu kuat. Heeh, pokona mah. Oh, atuh tong ngamak atuh sih mah. Sok kudu sia. Aing keur gawe diganggu sia. Itu naon teh? Urus tunyung sia. Eta naon teh? Paplak sia. Anu ini. Ayo di mah.